Abdi Iqbal Prijal Ajhar sanes kopi ya. Jadi ayeuna abdi Ini sebelah. Iya yang sini. Di bus Sini 2. sebelah. Sareng IPA hiji, IPA 2, sareng IPA 4. Iya. Abi bade berangkat heula ka Jogja. Jadi ayeuna urang bade meser bakso di peristirahatan SR di Tasikmalaya. Jadi ayeuna urang menuju istirahat di SR di Tasikmalaya menuju Ruang Bakso. Jadi ayeuna arurang nuju di peristirahatan kedua. Arurang pada sholat maghrib sareng isya di hijikeun. Atosnya atos terus atos. Dadah ke papendak deui. Ayeuna urang bade berangkat deui ngalanjutkeun perjalanan ka mana? Ka rumah makan orang hutan. Ka Jogja di Magelang. Jadi ayeuna urang bade bobo. Lalar ibu tuh jahat lalar. Atau sakitu wae ke dilaraskeun nyungkeun piduana dadah. Hai. Jadi ayeuna arurang atos nepi di rumah makan orang utan. Ayeuna nembe jam tabu hiji tilu opat. Arurang pas nepi di dieu janten kecepetan gitu, kecepetan. Kagancangan. Jadi naon? Atau heula sakitu wae ke pendak deui. Dadah. Tepang deui sareng Rahajeun sareng Cecil di rumah makan orang hutan di Magelang. Dan ayeuna urang sadaya bade ngom heula. Ayeuna tabu 328. Ke pendak deui sareng Abi di Borobudur. Dadah. Ayeuna urang tos mam. Ayeuna bade ka Borobudur. Doakeun semoga selamat sampai tujuan, selamat nepi ka tujuan. Ke tepang deui. Dadah. Hai, ayeuna arurang atos nepi di Candi Borobudurna. Jadi ayeuna arurang bade lebet ka Borobudur. Arurang nembe turun dina bus. Ke papendak deui. Dadah. Peta Candi Borobudur. Jadi di dia candi eta. Terus itu tempat-tempatan sanesna. Ayeuna urang lajengkeun. Naik ka Candi Borobudur. Tong hilap tonton nepi akhir ieu vlog Rahajeun sareng Cecil. Dadah. Ayeuna arurang atos nepi di Candi Borobudur. Jadi arurang kari naik ka candi, arurang ka puncak. Naik ke hana. Hai, tepang deui. Jadi sareng arurang, jadi arurang ayeuna atos di Candi Borobudur. Capek pisan. Oke, bakal aya tempat anu lainna tong hilap tonton tuluy
video Arurang duaan. Dadah. Ya, bade naros ka turis. Bule. Ya aya turisna. Halo Miss. Say hello to my vlog. Can you speak Sampurasun? Sampurasun. 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 Iya. Thank you, Mi. Thank you. Hai, jadi ayeuna Arurang bade uwihkeun deui ka beus. Hai, Ibu. Eta teh acan beres bade kamarana. Ibu, Balik kemana dia? bade Bade kemana? ka Merapi. Lapatur. Ayeuna Tonton di sadayana engke bakalan aya Arurang anu rame deui. Padahal garing. pokona mah Tonton. hayu we lah. Hayu. Dadah. Go. Hai. Panglarai deui sareng Abi. Sareng Abi oge. Di dieu ayeuna Arurang nuju di Telaga Telaga Putri. Putri nuju makan mam siang, wilujeng mam siang. Bisi Mam ibu siang, hoyong, ya. ku abi ditinggalikeun menuna. Saatos ieu Arurang bade numpak jeep. Di dieu suasanana lumayan tiris. Sabab hujan, sareng lumayan lah gede hujanna. Lumayan ageng hujanna. Ayeuna nuju ngantosan pameget salat Jumat. Sakitu wae engke Engke dilanjut tada. Lanjut dah. Ayeuna Arurang karek beres mam Karek beres mah. bade numpak jeep. Mana naik jeep, pilih di jeep mah hese videona jadi ayeuna. Mohon ke lamun tiasa ku Arurang bade di video. Video gue namun tiasa dadah. Dadah. Papendak deui. Hai. Jadi ayeuna Arurang nuju di Museum Sisa Hartaku. Tadi Arurang tos naik jeep, ayeuna diturun heula di Museum Sisa Hartaku. Supirna kase pisan manis pisan pokona batur ge sarariri ka supir anu Arurang mah nya. Pokona ieu mah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh supirna teh calikna ceket abi deui. Ya jadi sakitu wae. Hayu urang Hayu urang tinggalan. tinggal iya na. erupsi 2 kali. Di tahun 2006 sekali, di tahun 2010 sekali. Kapunten tadi aya sesi heula foto jadi arurang dipoto heula. Eta teh erupsina korban jiwana teh kurang leuwih 300 anu nentunkeun. Eta terus seueur fenomena-fenomena lain anu host anu gaib-gaib gitu ge aya. Terjadina wengi jam 12-an. Eta mah anu tahun 2010. Dadah. Ayeuna urang tos naik jeep deui. Aja
dari ban. Jadi ayeuna bade angkat deui nganggo jeep. Dadah. Dadah. Pemenang deui sareng arurang ayeuna arurang aya di Batu Alien. Ieu pemandanganna sae. Tuh. Lumayan rame. Di Eh, Semaja hiji ge rame gitu. Muhun, jadi iya arurang nuju di Batu Alien. Batu Alien teh batuna teh gede pisan. Batu Alien juga alien gitu meureun. Namina Batu Alien teh batuna aneh meureun. Jiga makhluk alien meureun gitu. Meureun wae gitu. Jadi hayu terbaik Ikuti heula ka vlog abi atuh heula. Hai, ya Abi Pipin Pipin vlog. Abi tadi gaduh sopirna gelo pisan. Abi supirna ganteng. Kasep pisan Abi mah. Abi mah ganteng. Ya Allah, supir Abi mah baik pisan. Alhamdulillah, rezeki anak soleh mah dah mau kemananya pemirsa. Pemirsa supir Abi mah ganteng. Ih, Kasep pisan pokoknya mah. kasep manis pisan ya bager ini ya. Tapi teu jomblo. Abi mah sok baper tapi atas Abi mah alit kene. Iya, bisi LDR. Bisi LDR Abi mah di Bandung di Jogja. Jadi lamun arung ka Jogja. Jadi namun ke Abi ka Jogja, tajam eta. Ya ibu kudu hadir Abi di Jogja. ajaknya. Ibu Abuy menang ke Jogja. Ibu. Wow, tuh wow. Ibu tong hilang ke dongkap Abi menangkeun orang Jogja. Seueur pisan jalmi. Tepi lieur Bu. Udah yuk. Alhamdulillah, orang atas nepi di hotel. Cakra Kembang. Arurang ditempatkan di Cakra Kembang. Hapunten satu acana teu ngupload sabab riweuh kan naik jeep gitu jadi ribet. Iya ge kamarna enakeun tapi tos pabalatak sabab aya ge dalpa CS. Ibu anu ngaieu kamar dalpa Isma Epita. Hiji deui Ipi, Fitri Bu. sok Bu mangga. Tinggal Ibu kasur arurang ditijekan Bu. Tuh. Jadi kieu Jadi Bu. kieu. Subhanallah. Eta Bu mangga Bu. Dadah ke pendak. Jadi ayeuna arurang bade ka Malioboro. Go. Jadi ieu engke di Malioboro pasti vlogna bakal sakedap soalnya bakal ribet. Bakal riweuh oge. Jadi hayu lah pokoknya. Hayu we. Hayu guys. Yuk. Hai. Poek. Aing mah mendingan. Poek ah. Oh iya. Beda juga teh bisa kan. Dadah. Hai, tampang deui sareng arurang. Ajeng sareng Cecil. Mun ayeuna arurang tos di bus bade berangkat ka Malioboro. Ayeuna tabu 7:08 menit. Dadah. Atau nya Jadi ayeuna arurang atos dugi di Malioboro. Ieu di dieu pinuh pisan. rame situasina. Mangadang hai dulu. Mangadang. Apoy guys. Ya. Nya Atau sakitu. Dadah. Dadah. Ieu di Malioboro kantongna kudu dikieukeun. Ada di payung. Sabab Habaya bisi aya nu habaya aja. habaya hayu. Dadah. Hai. Ulah tidur. Urang nuju di Malioboro. Belah ditueun Malioboro. Jalan Ahmad Dahlan. Jalan Ahmad Dahlan. Holdol. Mam, Oceng mercon. Ada pisan Jauh pisan. Kamana wae. jauh pisan. Jadi kededean. gasar. Jadi ayeuna Di sana teh ada tempat bade mah heula. baju ya. Get papenak deui dadah. Hai guys. Jadi
arurang ayeuna arurang abi hungkul sabab ajengna tos bobo. Jadi abi tos dugi di hotel saatos uih ti Malioboro. Arurang dugi di hotel jam 10 leuwih 20 menitan. Ayeuna tos jam 11-an. Jadi hayu urang bobo, dadah. Hai, wilujeng Enji. Jadi ayeuna arurang menuju sarapan di hotel sarapan Enji. Saat ieu arurang pada angkat ka Demata dan Dewali dengan can ngararita rerencanganna. Atau jalannya itu Jadi ayeuna arurang bade ka Demata dan Cadewali. Jadi arurang atos out di hotel. Ayeuna arurang bade berangkat heula semoga perjalanannya lancar. Nyungkeun piruana. Dadah. pepenak deui ayeuna arurang nuju di Tempat oleh-oleh di Bapia Java. Jadi arurang bade meser heula oleh-oleh kanggo kulawargi. Tuh sih. Yuk ayo. Atas selahnya nguploadna. Dadah. Hai. Janten ayeuna arurang sadaya atos kalanja. Atos rengse. Dia ayeuna arurang bade angkat ka Demata hiji. Sareng bis hiji, bis 2 sareng bis hiji. Jadi ngan 2 bus nu ka Demata hiji. Oke di rolling gitu. Atau saya Suasana ini gabut anjing. itu guys. Kinten sakit atas saya. Dadah. Pepenak deui ayeuna arurang atos nepi di Demata hiji. Ayeuna berarti ini mau bayar deui. Arurang bade lebet ka ka Demata. Engke bakal jarang upload Nah, kusabab arurang bade dipoto sareng ieu ngan aya bis hiji sareng bis 2 hungkul kusabab dibagi-bagi sadayana. Arurang oge sakedik babaturan kelasna teu aya rencang ngan aya 6 orang genep jalmi. tuh guys. Ieu mobil abi bade disumbangkeun Di dia terus aya stiker gitu kanggo dipoto tapi engke di foto mah di lebet anu unik anu hese di pelarian di Bandung. Bandung. Oke, pemenak di sareng arurang. dadah. Ayeuna arurang jadi Dewali bade turun ka handap. Kahandap ieu arurang nembe ngupload sabab nembe beres fotoan. Fotoanana. Ieu ge teu acan beres tuh. Jadi Ayeuna tos heula abi bade popotoan deui. dadah. Hai. Janten ayeuna arurang tos dugi di rumah makan Airport Resto. Ayeuna arurang bade emam heula. Ieu emamna di 2 sesikeun. Nu sesi mimiti bus 568, arurang bus hiji 234, jadi sesi kedua. Jadi ayeuna sesi kedua terus mulai imam. Jadi arurang bade emam heula. Dadah. Jadi
di pantaina tadi arurang rada telat nepina sabab tadi arurang nyasar heula palebah ditu ayeuna teh seulanya dadah. Jantan ayeuna arurang tos dugi di Majalaya. Hapunten di satacana arurang teu ngupload sabab seueur pisan kagiatan sareng riweuh fotoan. Jadi Seueur kakirangan sareng kalepatan tina basa atau tina kalakuan ngan sakitu